Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aya salake di imah teu? Ke keluar emang aya naon kitu? Ah henteu, rek aya perlu we. Kayak balik dibejakeun, emang rek aya perlu naon kitu? Ah kewe ka salaki lamun geus aya. Lain kuna naon, pan salaki urang mah sok adat-adatan. Lamun ka jelema anu rek unjam injem mah. Maksudna ada teh kumaha? Kamari ge aya babaturana anu rek minjem duit. Udag-udag bari mawah halu. Oh kitu. Nya bae atuh moal jadi we perlu oge. Nya ieu mah ngabejaan we, bisi kitu. Oh bae rek balik di we. Tane mun ese mah Si Apip bieu teh rek minjem halu. nya nah atuh lain dibikeun halu-halu wae. Cek manehna kewe cenah. Mana ayeuna si Apipna? Tuh balik. Hei Apip, iya halu teh. Tulung woi, tulung. Hari mana kalau kabur pan rek pinjem halu lain. Dod, teu jadi rek injem oge. Dasar jelema koplak diberi injem kalah kabur.